Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu di kampung Ciburahol kasohor aya hiji jalma jegud nu katelahna Juragan Boma. Kabeungharanana Juragan Boma geus kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria. Sawah jeung tegalna upluk aplak satungtung deuleu. Ingon-ingon sabangsaning sapi jeung kebo ngajajar aya karena salawe kandangna. Kahirupanana Juragan Boma estuning lubak libu ku harta. Hurung nangtung siang lempang teh lain bebenjon. Ngaranna ge hirup di dunia pasti teu aya nu sampurna. Pasti aya we kakuranganana. Harta nu loba banda nu rea teu ngajadikeun hirupna Juragan Boma senang tur bagja. Kusabab geus mangpuluh-puluh tahun manehna rumah tangga jeung bojona nu ngaranna Sumirat can keneh diberean turunan. Diubar aber jeung nyareat mah geus ka mana mendi tetep ari can dipercaya kuno kawasa mah bororaah kakandungan Nyi Sumirat teu nyiram-nyiram acan. Kampung Ciburahol teh lembur singkur anu jauh ka ditu ka dieu. Ngan aya kurang leuwih 100 suhunan wungkul. Ngan kusabab giat jeung guyubna warga lembur ngadukung kana gotong royong jeung kagiatan-kagiatan nu bakal mawa maslahat pikeun balarea ngajadikeun kampung Ciburahol katelah lembur anu aman, tentrem jeung pikabetaheun. Mitra kaum dangu pocapkeun wanci peuting tonggeret geus teu kadenge deui diganti ku sora jangkrik jeung cari cangkas nu pating tembalan jeung balabaturna. Angin leutik ngahiliwir nebakana dangdaunan sora bancet jeung seahna daun pare milu mapaesan waktu harita. Dina kaayaan kitu nyampak Juragan Boma keur niis bari ngopi di tepas hareup imahna. Bari neuteup mobil anyarna nu kakarak dibeli bulan kamari ti dayeuh. Kabeneran harita teh mahena keur sorangan. Nyi Sumirat nu jadi bojona keur ulin ka imah kolotna. Pikiranana mimiti nyawang kanu teu pararuguh. Mahena hayang boga turunan. Najan kumaha wae ge carana rek dilakonan. Kitu ceuk pikir Juragan Boma dina mangsa harita. Aduh alah, sugan kudu kawin deui ieu mah.
Cek juragan Boma bari garo-garo teater. Keur ngeunah-ngeunah ngalamun larweh aya nu ngaliwat. Wanoja geulis rangda anyar nu ngaranna Neng Erum. Ngaliwat ka hareupeun imahna. Mireungeuh kitu hate juragan Boma mending ngalenyap. Hatena dumadakan bating sarablak. Ku kageulisanana ieu Nyi Rangda. Ari ceuk beja salakina Neng Erum teh maot. Kacilakaan. Tiwas kapacok oray 2 bulan ka tukang. Dina kaayaan kitu jorojoy ujug-ujug timbul niat dina hate juragan Boma rek terus ngadeuketan Neng Erum. Susuganan batu turun kesik naik. Kalapa tonggoheunana manehna purun itu daek sarua bogoheunana. Ah nya asa kakara kapikiran sugan we daikeun ditikah ku aing. Piraku manehna teleh ku duit kepokan mah. Cek juragan Boma toleh galecok dina jero hatena. Bari panon anggar mencerong ka Nyi Rangda anu geus katempo jauh ngaliwat di hareup imahna. Mitra kaum dangu. Rai poe juragan Boma asa kaciri pisan beger deuna teh. Buukna kulimis wae, bajuna ge sareungit wae es tuning beda pisan jeung nu kamari-kamari. Hal ieu ngajadikeun Nyi Sumirat nu jadi bojona ngarasa heran tur aneh. Teu biasana salakina kitu peta. Padahal juragan Boma hampir unggal minggu nganjang ka imah Neng Erum. Rangda geulis tur demplon di lembur Ciburahol. Ari apa? Ini asa ku beda ayeuna mah, Pak. Eta anggoan oge meuni sarae wae. Buuk kulimis wae. Es tuning beda pisan. Beda pisan jeung ti kamari. Nah beger deui apa teh? Tanya Nyi Sumirat kanu jadi salakina. Basa juragan Boma arek sajungjungeun miang ti imahna. Ai haribuna. Beger teh. Beger kumaha atuh ieu teh? Na teu meunang mun apa gandang, teu meunang mun apa kulimis. Sanes kitu apana? Nya ibu mah asa ku heran we harianeun batara-tara. Tong jauh-jauh teuing atuh pikiran teh. Bisi mata gering nang tu ngalang layung. Atu wajar we apa kieu teh. Sageus teh pedah rek nempo sawah, nempo tanah, jeung rek ngaloris pabrik heleran kapanan. Nah ada biasana oge tara kulimis kitu ieu apana? Biasana oge tara kulimis. Kalan-kalan mah kapanan ngaloris heleran mamake sarung. Dah meureun apa teh budak sunat kudu mamake sarung wae. Geus apa rek mangkat heula ieu teh loba uruskeun. Tembal juragan Boma bari terus ngaleos indit. Seblu, kamana si Seblu? Cenah bari garo-garo teu ateu di hareup imahna. Seblu keur dititah mari sabalong si Seblu mah. Tembal pamajikanana bari terus ngaleos ka dapur. Telila barang juragan Boma anjog kaburuan karak jurut pisan torojol si Seblu datang. Tah geuningan panjang umur maneh Seblu. Abdi juragan. Aya kapergian naon sun? Tembal si Seblu bari nyamperkeun bangun rengkuh nakaranan. Eta naon siapkeun mobil. Mangga sun mangga. Tembal si Seblu bari terus ka tukang
muru ka garasi. Menang sawatara lila ti harita sanggeus mobil D8 dibersihan torojol mehna norojol deui ka tepas. Bari ngosongkeun kunci mobil kanu jadi dudunganana. Balong geus beres sebelu. Parantos juragan. Oh. Mana we eta teh keuyeub juragan. Mana jadi balocor oge. Ku keuyeub. Syukur atuh ari laukna kumaha geus gara deui nya ayeuna. Kan tenan atuh juragan. Malah malauk guramen oge meuni baradag juragan paling oge karena sasasih deui panginten yaktos bakal kajadian atuh juragan bakal kajadian. alus tah sok ayeuna mah maneh reureuh heula nya kering sereureuh wayahna ka balong deui ala we 5 siki mah nu garede nya terus bahankeun ka Nyi Rum nya bahankeun ka saha ka dieu maneh ka dieu mangga juragan kasan be teh ka Nyi Rum. Tong tarik teuing sia ngomongna. Ka saha tadi teh nembe teh juragan? Ka Nyi Rum kadenge. Oh, mangga. Tembal si selud alias sablu. Geus kitu mah jung juragan Boma nangtung terus ngojengkang muru kana mobilna. Kolotrak panto dibuka kalacat mehna naik. Kade sebelu ulah nepi ka juragan istri apaleun awas ya. Oh ngartos atuh juragan abi geus sanes kali. Oh alus. Mangga siap. Si sebelu nembalan kalayan daria. Mitra kaum dangu teu ti harita ageleuyeung mobil maju. Juragan Boma terus ebat nyetir ku nyalira muru ka imahna Neng Erum nu geus jadi bebeureuhna. Mitra kaum dangu setia dongeng maanggang gancang na carita poe kapoe geus kaliwatan beak minggu kerunyung bulan heuleut 2 bulan ti harita sanggeus masa idah beres saprak ditikah ku juragan Boma Neng Erum mimiti nyiram mimiti utah-utahan sararabal cenah. Pamaksudan juragan Boma teburung tina kanan Nyi Rum kakandungan. Mireungeuh ka aya anu jadi pamajikanana ngarasa samodel kitu juragan Boma lain deui atohna. Sagala kahayang Neng Erum dicomponan senajan bari rencepan salingkuh ti Nyi Sumirat. Ngaja imahna oge dipindahkeun ka lembur sejen mitra supaya ulah katohyan. Neng Erum teu boleh diparepeh ku dunia barana. Kabayang mun sekanyahoan ku Nyi Sumirat meureun moal teu dicakar nanjak tah juragan Boma teh. Nya dicakar nanjak mimiti gado tuluy ngaberebet nanjak nepi kana tarangna. Waktu ka waktu beuki nyarelek wae. Basa nincak kakandungan Neng Erum nu ka-8 bulana. Rumah tangga juragan Boma jeung Neng Erum lir ibarat bangke anu disidem di tempat anu buni. Tapi angger lila-lila mah kaanggeus oge bauna. Akhirnya Nyi Sumirat nyahoeun oge. Kanyahoanana mah tisaprak juragan Boma mikeunan sawah jeung balong lauk ka kolotna Neng Erum nu aya keneh di lemburna.
Sanggeus ditalungtik kunyi Sumirat geuningan bener salakina teh geus kawin jeung Neng Erum disetokangeun manehna. Seblu ka dieu sia, cek Nyi Sumirat ngagarowan si Seblu nu jadi badegana. Abdi juragan, aya kabaryogian naon? Sok sia balaka. Bener siapa teh ngawin Neng Erum? Rangdang ora nu imana ditungtung lembur, nu ayeuna geus pindah ka lembur pentas. Ulah sia bisa tampilin ku aing. Si Seblu baun reuwas. Rusia juragan Boma jeung Neng Erum nu saila ieu disedem ku manehna. Buah-buah bakal katohyan kitu ceuk pamikirna dina mangsa harita. Sok jawab sia Seblu. Kan teu kudu sieun ka siapa? Da keur eueuh deui mah sok buru jawab. Jawab. Kalaka wa sia. Susu. Naon sia susah susu? Teu jelas ya sok jawab. Nah nya juragan Boma ngawin Neng Erum. Jawab sia Seblu. Jawab. Ampun para lunsun, tepisan-pisan juragan. Tepisan naon sia teh? Seblu jadengekeun. Sia gawe di dieu oge meunang ngajajahkeun aing deuleu. Da lamun teu nampo ka indung sia mah moal kudu digawekeun di dieu sia teh Seblu. Sok ayeuna mah jawab. Lamun sia nya ka indung sia, nya sia kalau jadi indung Seblu. Susu. Tong susah susu sia. Masa ada sumuhun kantenan. Tah, alus ada gitu mah alus. Sok. Ayeuna jawab. Nah, nya juragan Boma ngawin Neng Erum. Rangdang ora nu aya ditungtung lembur anu kieu geus dipindahkeun ka lembur pentas. Cenah bejeuna reuneuh, nya, reuneuh. Bener eta teh reuneuh ku juragan Boma Seblu. Bener eta teh. Sok jawab sia. Ampun para halun. Kaulah nun ampun. Kalah ampun-ampunan sia. Nah nya sok tong sieun-sieun baru jawab. Sumuhun. Kumaha? Sumuhun kula nun. Tah. Terus nah bener eta teh sawah katut balong teh lain dibeli ku bapana Neng Erum, tapi dibikeun nya ku juragan Boma nya. Dibikeun eta teh lain dibeli. Susu. Tong susah susu sia. Sumuhun. Tapi nu damal juragan. Nah sia teh bebeja ka aing Seblu. Nah sia ngilungan juragan Boma nu geus kitu petek ka aing Seblu. Kurang parab sia ti aing teh ha. Kurang parab sia ti aing. Ampun juragan. Ampun nun. Masih hayang gawe di dieu teh sia Seblu. Kantenan nun, kantenan atuh. Alus. Sok ayeuna mah gara indit. Keun tong rea ngomong ka juragan Boma tina perkara ieu. Maneh api-api teu nyaho weh. Mangga nun, mangga. Jong indit. Tong bebeja aing geus nuju tanya ka sia. Awas sia. Sabal aing nempona oge. Indit sia ka itu. Susul ku sia juragan Boma titah balik kitu. Da pasti keur di masih rum eta teh. Mangga Jun. Mangga juragan, mangga. Tembal si Seblu bari terus gura-giru ngaleos ti dinya. Keun sia. Tungguan bawalas ti aing. Nya aing moal bisa secara langsung. Tapi dalekeun sia rum. Aing bakal malas kanyeri ku cara anu lantip. Keun ngaracaina herang laukna beunang. Kanyeri hati aing kabales diri aing oge salamet. Ceuk Nyi Sumirat geus boga niat rek males kanyeri ka Neng Erum. Nu geus kumawani ngarebut juragan Boma nu jadi salakina. Manehna rek pura-pura teu apal. Moal digeruhkeun, moal ditalek. Pura-pura teu apal. Keun sia dalekeun sia rum. Kiwari sia suka bunga, tapi engke rasakeun wawalas ti aing deuleu. Nyi Sumirat kukulutus bari terus ngojengkang asup ka jero pangkengna.
Mitra kaum dangu, ocapkeun isukna rebun-rebun keneh panon poe oge tak can meletek pisan cahyana berem lir kingkilaban nyangan langit keur sawareh jelema mah mawa harapan anyar papedut nu kandel nyasakeun ciremis nu gerendang dina tungtung dang daunan tingkar celak murag maseuhan endahna alam lembur dina mangsa harita. Sora hayam kongkorongok patembalan ngahudangkeun pangeusih lembur sangkan gewat sacabakna nu tatanen geus sayagi maranggul pacul ting araleut muru ka sawah nu dagang tatan-tatan nyagikeun daganganana dina kaayaan kitu Nyi Sumirat geus saged duka rek liar ka mana ngahajak mangkat imah teu bebeja ka salakina nu keur ngaguheur keneh sare. Nyi Sumirat lempang rusuhan muru ka tempat pangkalan ojek teu parebut tawar deui biur Nyi Sumirat naik ojek ngajugjug ka pangkalan elep terus mangprung ngajugjug ka hiji lembur anu nyingkur. Mitra kaum dangu, teu disangka teu dinyana si horeng si mana horeng Nyi Sumirat teh ngajugjug ka imah Abah Cindil dukun teluh anu kakoncara dina mangsa harita. Sanggeus aya kana 3 kalina nanyakeun akhirna kapanggih oge imah dukun nu dituju teh. Trok Nyi Sumirat ngaturakan panto bari pupuntenan. Punten sampurasun. Punten mangga kedeung heula kadenge aya sora aki-aki nembalan di jero imah. Sorana rada sarak tur peura reket panto aya nu muka. Geuningan aya semah yap ka jero ceuk nu boga imah kabagiakeun semah nu masih keneh ngajanteng na lawang panto. Sedangkan Abah Cindil katempona teh geus aki-aki geus rempo pisan sirah diiket make barang bang semplak janggot kumis jeung bukna geus barodas kabeh huntu ompong make baju jeung calana sing sarua hideung sorot matana seukeut lir ibarat heulang ruyuk. Nyi Sumirat sakedapan mah ukur olohok siga nu kasima ngajanteng we deukeut lawang panto. Nempo pamolah semah nu hareugeun samodel kitu pok Abah Cindil tumanya deui. Arek ka saha tu nyai teh ceuk Abah Cindil ngabujarkeun lamunan Nyi Sumirat tina mangsa harita. Nya punten kuring teh rek ka bumina Abah Cindil. Ieu kitu bumina ceuk Nyi Sumirat tumanya semu nu teu yakin. Nya ieu pisan rek aya naon sok kajero heula yap bae ka dieu ceuk Abah Cindil nitah asup ka jero imah. Dikitukeun Nyi Sumirat gancang asup nuturkeun bari angger luak liuk nempo kaluar bangun semu ngingu karisi sieun aya nu mang nyahoankeun. Ari ku urang lembur dia mah kapanggih oge teu paduli aing mah. Tapi bisa aya tetangga lembur Ciburahol wungkul bisa kumaha meureun aing bakal katohyan ceuk geurentes hate Nyi Sumirat. Mireungeus semahna bangun nu culak cileuk wae Abah Cindil surti pok mehna ngomong. Sok tutupkeun lawangna tutupkeun yap ka dieu sok tutupkeun we pantona mah ceuk Abah Cindil. Atuh geus kitu mah panto ditutupkeun ti jero ku Nyi Sumirat teh. Ngojengkang manehna terus ngojengkang katepas gek Nyi Sumirat diuk dina bale nu ukur diamparan ku samaksa heulai emok cabok pahareup-hareup jeung Abah dukun. Teu lilasong Abah Cindil ngasongkeun gelas jeung poci dina nampan. Sok nginum heula kaynya. Eueuh nanaon di Abah mah kieu we paling cai herang tinu kandi. Sok ainya ceuk Abah Cindil beri nawaran nginum.
Memang gerhanaang Nyi Sumirat teh atuh teu dilelakeun ngan curulung bae nyicikeun cai kana gelas tuluy nginum mending alak-alak. Sanggeus rada salse Bah Cindil tuluy nanya pancakaki ka Nyi Sumirat aya naon maksudna pangna datang ka imahna. Sanggeus kabejakeun ngaranjeng tempat banjar karang pamidangan atuh dedak-dek bae ku Nyi Sumirat dibanyer beaskeun dicacak nepi ka bengek. Kuring teh ka dieu ngahaja Abah. Aya pimaksudna anu kacina pentingna. Kudan syukur. Sok caritakeun naon pimaksudan hidup teh. Kieu ye teh Abah. Salaki kuring nu teu sangka teu dinyana ti tadina. Teu katebak sacong obuk-obuk acan. Bet kitu petana. Sulaya tina jangjina Abah. Keheula tong lo kacerik ke heula kuring teh ngarasa dihianatan kudu jadi salaki Abah. Manehna kalayan rerencepan disatukangan kuring geus mi dua hate tanempokana rumah tangga anu geus lila dibina maket kutega kumaha nikah kawin deui jeung awewe sejen Abah. Kuring teh nyari Abah. Kawin deui asa lagi kuring jeung awewe sejen nyeri Abah. Mitra kaum dangu. Mbah Cindil unggut-unggutan bari ngusap janggotna anu geus cetuk kuis. Terus kumaha? Tanya Abah Cindil bari marong ka Nyi Sumirat. Nyaeta asana lamun ku kuring ditogomolkeun kanu jadi salaki mata goreng ruana Abah malah angguran rumah tangga kuring anu bakal jadi korbana. Kusabab pasti salaki kuring teh lamun seug titah milih tinang tuh bakal milih si awewe eta Abah. Kusabab ngadenge beja si rum teh geus ngandeg ka kandungan malah geus dicakan 8 bulan. 8 bulan? Mohon nepi ka 8 bulan ka kandungan teh Abah kala katoyan Gusti nu agung. Arum nya ngaran awewena. Kumaha Abah? Arum. Leres Abah leres. Si Rum kasebelahan. Si Rum kasebelahan ngaran panjangna. Lain Abah. Si Rum lah. Rangda atel, randa ata adol. Abah, tulungan kuring Abah. Hayang dikumahakeun ieu jelema. Nah dek diracun ku waluh hideung atawa walek diteluh nepi ka paeh. Ceuk Bah Cindil nanya ka Nyi Sumirat. Diteluh we teluh Abah. Diteluh nepi ka paeh we Bah tuman nyeri kuring teh Abah nyeri. Ceuk Nyi Sumirat nagaskeun pamaksudanana. Heg ari kitu mah. Ari kahayang hidup samudra kitu mah ngan akhirek nanya heula. Kumaha Abah? Nah sanggup Nyai nanggung dosana. Bah Cindil nanya raga katineung ka Nyi Sumirat. Tong hariwang tina perkara eta mah Abah. Moal pati-pati kuring datang ka dieu lamun can siap sagalana. Nyi Sumirat bari dangah. Mitra kaum dangu. Sanggeus Nyi Sumirat nyanggupan nanggung sagala dosana teu dilakeun deui tuluy Bah Cindil ngajentrekeun syarat-syarat jeung biaya nu kudu dikaluarkeun. Nyi Sumirat nyanggupan kalayan wanita roh hayang barage dibayar asal laksana jeung aya buktina. Di luhur langit kapireng panon poe masih angger moncorong keneh nyangan buana panca tengah. Panasna menikah rasa moreret ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin gunung nambah kanadang daunan nu aroyag pati ngarulang. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar neda kasarika tapi pangbakti di sewa siwi.
Tresna Mitra. Kabujang Seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan Cupo Manik Astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.